wajah dibedakan, percuma lambai dilipstikan, pamit ngawal salam, katinggal kermikiran muta. Bingung isuk cagadendeng bang emokrek bata. Di mana ieu kudu nagih? Mayar ngage cangka pangih pilihannya nana. Tak ngajina teh ngahuleung. Percuma mastaka di pecian, percuma sampean di sinjangan, pamit ngawal salam, katinggal ngaosna nunutan. Aya nunutan dia. Lubang lobana ciburang isu-isu ini sawah macul penting kudu ngaji nunutan. Sekali deui siap? Sekali deui siap? Jawab dari kuburan ieu teh. Siap sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kapaksa ikhlas ku abdi didoakeun nu ngawaler salam disarengan ku kaweningan manah anu ikhlas hiji sing berkah yuswa, kadua sing seueur artosna, kadenge nu pangtarikna amin keur teu boga duit, aya anu jomblo santri aya anu jomblo ku abdi didoakeun sing guru-guru payu. Katenge nya pantarikna amin teh keur jomblo. Saha eta teh saha? Aya nu jomblo aya. Nauzubillahi min dzalik payu. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, al-karimis sattar, al-mukawwiril laili wan nahari tabsiratan lidzawil qulubi wal absar, alladzi ayqadahu min khalqihi man istafahu min jumlatil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah, sing takwa aranjeun ka Allah. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah, sing sieun anjeun ku Allah. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah, urang kudu ngaraksa kana parentah jeung larangan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ulah maut aranjeun terkecuali dina kaayaan Islam. Mudah-mudahan urang sadayana maut dina kaayaan husnul khatimah, nyanak iman sinareng Islam. Amin ya rabbal. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Jadi memeremah. Wa inna ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyunal habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur semangga orang sagakeun kana Allah Rabbul Ghafur, sholawat salam mudah-mudahan salabina terlimpah curah kepada baginda alam buktosna habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Sahajalma nu ngaoskeun sholawat sakali ka kami saur Rasulullah, maka ku Allah bakal dipasihan 10 rahmat. Amin ya robbal. Para alimin ulama, para asatid, para kasepuhan, wabil khusus anu kusim abdi dipihormat kasepuhan ieu kampung Bapak Ee. Aya Bapak Ee. Nah, sanes Ustad Effendi nya ieu teh kasepuhan urang sadayana, urang doakeun oge para asatid sadayana anu sami-sami hadir dina ieu tempat anu kusim abdi teh tiasa disebatan hiji-hijina. Tematak ngirangan karena takdim abdi kapala pangersa ku abdi didoakeun mudah-mudahan sing panjang kunjung yuswa
langkung dimanfaatkeun ilmuna, dikaruniai putra putri anu soleh tur solihah anu siap janten penerusna. Amin ya robbal alamin. Urang teh butuh ka alimil ulama. Naon margina urang moal apal ka Allah lamun eueuh alimil ulama. Urang moal apal ka Rasulullah lamun teh mah eueuh alimil ulama. Urang teu apal kumaha carana salat lamun teu aya alimil ulama. Karena aya alimil ulama, urang bisa makrifat ka Allah. Apal perilaku Rasulullah, apal sunnahna Rasulullah, apal cara migawe prak-prakan ibadah ka Allah. Mata pantas cek Rasul, laulal ulama nasaron nasukal bahaim. Lamun teh mah teu aya alimil ulama, yakin manusia bakal sapertikeun sato. Naudzubillahi min. Mata kurang doakeun sing sarehat amin. Wios abdi ngisah saalit wios dina kitab Daqaiqul Akhbar dicarioskeun aya hiji pameget divonis ku malaikat Jabaniyah pi ahli narakaeun. Tapi maha Rahman Rahim Allah ku Allah digentraan. Zabaniyah ulah waka diasupkeun ka neraka. Aya naon panuhun Gusti? Panggil ka dieu, tanyakeun pernah cinta ka ulama henteu? Ditaros ku Jabaniyah, maneh pernah cinta ka ulama henteu? Henteu. Ah cilaka maneh di neraka. Dibawa ku malaikat Jabaniyah rek diasupkeun ka neraka. Salengkah deui rek asup, cek Allah tong waka panggil deui balik ka dieu. Ayat naon gitu Gusti? Tanya aku maneh, apakah pernah babarengan diuk cek ulama? Ditanya teu pernah sekali. Ah cek malaikat Jabaniyah, geus maneh mah ahlun nar, cilaka maneh. Dikirim ku malaikat Jabaniyah, cek Allah keeng heula. Oh manoy Allah. Aya naon deui Gusti manawi? Tanya, apakah pernah mere dahar ka ulama? Ditanya pernah mere dahar ka ulama? Henteu. Ah cilaka maneh. Dibawa ku Jabaniyah rek diasupkeun ka neraka. Cek Allah keh heula anan. Tanya, sugan aya walau mithqala dzarratin. Tanya, apakah manehanana pernah cinta ka jelema anu mika cinta ka ulama? Ternyata bagi taros muhun abdi pernah cinta ka hiji jalma anu mika cinta ka ulama. Cek Gusti Allah saksian malaikat kabeh bahwa kami geus ngahampura eta jelema pindahkeun kana surga ku gara-gara cinta ka jelema anu mika cinta ka aya di dieu ulama aya. Ece osok nganteran rokok ka ulama, ka ajengan sok ngirim beas tara, sok mere amplop tara, tulunganeunana ece mah. Ayeuna mah kieu miti ayeuna beres pangajian teh kudu lila jam 11 Agustus, nu penting mah akhlakna kudu dirobah betul. Tah ayeuna urang ngariung di dieu ulama urang, akrimu ulama akum fa innahum kuramaun. Sok mulyakeun alimil ulama teh. Layeuna lamun presiden maot loba nu daftar hayang di presiden, gubernur maot loba nu daftar hayang di gubernur. Tapi lamun kiai maot rek saha nu gantina? Betul. Otak ieu tah penerus-penerus kiai insyaallah dipimpin ieu ku Kang Iwan ieu. Entong asa kasasaha ieu teh lanceuk. Tahun 2008 abdi mondok di Al Mubarok, 2010 2011 keluar di Al Mubarok. Lain rek ngaji hanya ingin menjemput pujaan hati. Tahun 2011 bertemu dengan pujaan hati, kita berpisah hanya bertatap muka satu kali. Kita berpisah, kita berkelana kemana-kemana. Setelah 8 tahun kami bertemu kembali dan langsung dinikahi saja daripada direbut kumeong. Hadirin wal hadirat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Oke, kapar aparatur pemerintah na Bapak Kadusna aya. Mana Bapak Kadusna? Jenenganana Kang Njit Tajudin Laras anu Bapak naon? Njutnya? Gusti Allah ngarate. Mudah-mudahan mulia di sisi Allah, amin. Ayeuna jadi pemimpin masyarakat ku abdi didoakeun sing janten pamarentah anu adil. Naon sababna? Sieun abdi katerapan ku hadis Rasul. Saur Rasul pakadus kupingkeun kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi fa huwa fir'aunun sawa. Setiap pemerintah nu teu adil kusabab jadi
pamarentahna maka eta seperti Fir'aun laknatullah naudzubillahi min pakatus kamari lungsur henteu bansos anu dipasihan bansos wargina hungkul atana pijeung batur ngaheulakeun nini atana pijanda insyaallah kados amanah insyaallah mulia di hadapan manusia mulia di hadapan Allah insya